Aduh, cek kumaha cager. Cager. Aya naon ce sinarieuh? Ya mah amang we atuh cek silaturahmi. Abdi teh tos lami pantar amang ka dieu gini. Oh, nya sih. Abdi teh nya ka dieu teh atuh tawaran-tawaran dahar atuh cek. Asuganan euy mah teu boga sangu di ieu mah. Begitu teh beli beas-beas acan bocah. Teu ge eueuh lian euy mah ka dieu teh hayang disuguhan dahar. Apanan uing ge sarua. Ya kumaha tuh dah cara ge abdi mah yang teu damal ceu apal meureun hari pengangguran buat bang lupak-lupak kitu we gara-gara mancing. Ah nya gitu we sarehar dolin dahar modal ulin ceu. Nah, atuh make daek. Cinta eta. Ampun, da teu mau mantak dahar cinta mah. Cinta kan warung kunuk ceu. Tanya atuh aing teh naon tujuan aing ka dieu teh? Aya tujuan naon? Euy teh ka dieu teh mending hayang ditanya. Ya, aduh ceu mau dicagaskeun izin abdi teh ceu. Ada geus teu aneh we geus apal atuh da asal jeung ka dieu ge. Abdi teh bade Apaan bade mos? rambut artos ceu. Ampun, teuing eta geus nambut atos deui wae. Kumaha teh ceu? Apaan nu kamari ge teu acan eta. Abdi teh tos izin ceu ditagih Bang Puriling, Bang Emok. Ampun pagaweana kuat undur datang nu lagi teh ceu kuat beak kacoe-coe. Ampun. Atuh ge kumaha ieu aya sakieu. Tapi ge ulah lila teuing nya. Nah, gininya teh alhamdulillah 50.000 pemirsa. Lumayan ya. Keur nyambung-nyambung. Ya aduh kumaha teh ceu ampun. Jadi aduh. Assalamualaikum ceu. Waalaikumsalam. Oh, lian ka dia minjem duit.